Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui pamirsa sareng sim kuring di channel Politikus Cilik anu dangat ayeuna sim kuring baris medar hiji carios nyaeta carios misteri bahasa Sunda anu judulna Dedemit Saguling. Pamirsa carios ieu diropea ti carita misteri Mangle anu diserat ku Bapak Andang S. Argayuda. Satu acana sim kuring ngahaturkeun nuhun kanu parantos subscribe di ieu channel, anu teu acan mangga diantos subscribe-na oge tong hilap ditekan like, share sareng komenna oge dihurungkeun tanda locengna. Supados teu nyangkolong kana waktos mangga urang ngawitan carios misteri dina bahasa Sunda anu judulna Dedemit Saguling. Unggal mulang ka Bandung, reang tatangga neranyakeun proyek saguling. Pedah di Bandung geunyleng kuculik jang wadah bendungan saguling. Malah di ujung berung mah aya tukang ngarit. Diroga hala ku masyarakat, pedah mawa karung, disangkana culik terus dikoroyok ku jalma loba nepi ka hanteuna. Proyek raksasa neruskeun lalampahan sangkuriang anu kaberangan. Cenah mah kari sagulingeun deui kaburu barenang siang. Nu matak eta tempat di ngaranan saguling. Gudungna disebut barenang siang. Digawe jadi juru tulis, nguruskeun pagawe ti mimiti labor, miner, foreman, mandor, operator alat berat, tug nepi ka general foreman. Ratusan jumlah pagawe teh, ratusan sifat jeung tabeat, malah loba jeger urang Garut menyumput jadi pagawe sabab sarieun ku panembak misterius. Zaman harita jeger di Paraehan, didor ku Petrus, terus dibuang ka Citarum. Unggal poe proyek saguling dikirim bugang jalma anu paralid, jeger wungkul kaciri dina tatona. Mimiti nama basa aya 2 mayit kulobaan diharanyatkeun terus dikubur di lebak. Tapi kadienakeun mah ngabru loba teuing, sok diantep we senapalid kahilirkeun. Jadi proyek saguling mah teu kudu nyulik jang wadal, sabab unggal poe dikirim bugang manusia. Riweuh culik eta mah jalma anu ngamangpaatkeun situasi. Ancen gawe ditugaskeun ku reberang wungkul, biasa mulang jam 5 sore. Tapi kaparengan hiji poe aya rek anu dines teuting bebeja gering, atuh kapaksa meureun engke teh kudu ngantor deui. Hadena dipareng boga bojo urang Raja Mandala, geulis, someah, murah imut, jeung asa kabeneran teh ku bageurna, ku belana. Najan budak keneh tapi esu ngabakti ka salaki. Masih sakola kelas 2 SMA di Ciranjang, nu matak kawin oge susulumputan. Neng, akang dinten ieu kudu ka proyek deui engke wengi. Bari ngararasakeun cai kopi, haneut meunang nyieun pamajikan, bebeja rek kantor deui. Har, kapan akang teh nembe uwi? Kan biasana ge akang mah dina siang. Eta aya rerencangan teu damang. Jadi anu engke wengi teu aya krekna. Nya akang kedah tanggal waler, kedah ngagentosan krek. Lah, boa janjian sareng anu geulis. Alesanana ngantor. Istri ti mana neng di proyek mah laki wungkul. Ongkohan moal mungkin akang hianat ka neneng. Ngabebenjokeun anu ngarajuk, ari ngaranna mah panjang jeung alus bojo teh. Ngan kabiasaan we sok nyebut neneng. Akang upami ngarayu teh biasaan pisan sapertos nu nya. Sumpahna oge daek salamet dunia akhirat. Akang pasti satia ka neneng lah salamina. Muhun, neneng oge percanten ka akang. Nanging moal capek gitu Kang.
Capek mah biasa neng, lalaki ieu meungpeung kaduga meungpeung aya kasempetan ketos janten artos mah kacapek teh ilang. Hati-hati atuh Kang, kawartoskeun saguling mah tempatna sungil, cenah jurigna oge sok ngandar nerembongan. Atuh nyisieun anu geulis teh pan ngajurungkeun kumaha ke mun akang direweg jurig saguling. Ih, amit-amit Kang, moalnya akang eleh ku jurig, moal nanaon jeung didoakeun sing salamet, ulah sok nyarios anu sanes-sanes pimelangeun. Jam 8 peuting mobil jemputan sok nungguan di simpang 3. Waktu nepi kadinya mobil jemputan anu tujuan ka Intek Adit geus pinuh ku penumpang. Tempat digawe teh Hulu Channel anu ngaran lokasina disebut Intek Adit. Pinuh geuning, kumaha geus karumpul kabeh euy? Tumanya kanu geus dariuk dina mobil bari ngalacat muru ka jero mobil. Jangkung mobil teh datina truk meunang rekayasa supaya bisa dipake jemputan pagawe. Pak, geuning dina wengi, pan bapak mah tugas siang. Salah saurang pagawe tumanya pedah tara-tara ti sasari make mangkat gawe peuting. Pan pawawan udur, jadi peuting ieu teu aya klekna, nya kapaksa bapak nyeluran gawe. Di payun atuh Pak, di dieu mah tiris. Di dieu bae resep rame-rame. Kamana anu sok dicaroo ku sarerea geuning teu aya. Pernah waktu ka tukang ngalaman dinas peuting, dina mobil jemputan aya awewe saurang. Lumayan manis, ngan eta awewe dicaroo digarulung dina mobil. Dasar anu bangor kalah kaseserian. Ayeuna mah bulan kolot Pak, engke pami tanggal muda aya, malah ayeuna mah nambahan jadi 3. Kade ulah sok kokomoan kunu karitu bisi cilaka sing inget kanu di imah. Eta oge emut kanu di bumi, nu matak gagara Yaman, asa ka indung budak. Heuheuy deudeuh. Dasar barudak proyek garelo kalah laeng ngomong ngacapruk. Anu disebut kantor teh sederhana, ngaranna oge proyek, tapi sabaraha lokal. Tempatna persis sisi gawir Lungkawing, di handapna Walungan Citarum. Memunggang pasir bolenang, satuntung tenjo ukur tanah beureum anu bubud teu diurus. Daya imah da puguh jauh ka lembur. Sosoranganan tengah peuting di tempat anu araraneh. Para pagawe geus ararasuk ka terowongan, neruskeun hanca anu katunda ku rombongan tadi beurang. Ingat kana caritaan pamajikan, buahnya sungil sabab manirahe kieu. Jabaning asa karareueung geus meres jeung jang laporan isuk terus kaluar ti kantor miceun ka keueung. Tempat paroek tapi langit kabeneran keur lenglang bulan caang tanggal 12-an. Keur nganteur panglamunan bari ngajanteng di jalan tibeh girang aya nu leumpang make seragam sepe asa boga batur terus digeroan bari disampeurkeun. Tapi aya ku aneh eta jalma digeroan teh ukur ngalieu terus ngungkug ka sisi jungkrang. Gajleng eta jalma teh luncat kana jungkrang anu sakitu Lungkawingna. Astagfirullahaladzim, jalma eta teh apa bajuri? Piraku jalma luncat kana jungkrang. Jerona jungkrang teh 500 meter, mun manusa meureun rajet. Jurig eta mah. Gebeg, ngarenja kaget. Di tukangeun aya anu ngomong deket naker. Dilieuk beuteut aya saha. Buru-buru ka kantor deui, lampu kabeh dicaangkeun. Terus nyokot buku laporan.
tulas tulis ngabang berangkeun. Penting ieu teh malam minggu. Kudu nama ulin jeung bojo, ari ayeuna bet kudu nyang hareupan jurig bungkeulekan. Asa miris nya oge ludeungan. Ari kitu-kitu teuing mah mani asa sasah, teu puguh rasa. Lila ngabulak-balik buku laporan ngaleungitkeun ka sieun. Barang cengkat bat kalangkang aya 2. Luak lieuk teu aya sasaha, malah kalangkang anu hiji mah bat ngajangkungan. Terus ngajangkungan nepi ka nembus langit. Satengah sadar gajleng luncat kaburuan, angan ratub tutunggulan, angkohan mah rek mabur ka torowongan, nyampeurkeun batur. Nah atuh tina palebah lawang torowongan aya anu ngabrul bari arigel-igelan. Awakna persis supasuung sarupa sawanda. Awakna mencos kaluhur kawas aseupan. Nya siga suparampak wae. Reka mana manusia? Eta anu jangkung hideung jika kalangkang teh ngomong bari seuseurian. Bakat kusieun antukna kahudang kawani. Inget kana diri, terus ngawatek segala kemampuan batin warisan ti kolot. Lumayan jadi regreg. Saha andika anu sabenerna? Kunaon make ngajung jurigan kula? Aing anu ngageugeuh ieu tempat. Aing teu suka boga negara diruksak ku bangsa manusia. Maneh ayeuna rek dibawa jang tumbal. Eta jurig ngomong garihal, ngancam rek mergasa. Hei Raja Jin Kapir, kula moal eleh ku Pantar Andika, kula apal ka anjeun, jeung kanu nyiptakeun bangsa anjeun. Ulah rek coba ngaganggu, sabab kula boga elmuna pikeun ngahancurkeun diri anjeun. Ke ning anjeun gede kawan. Saha anjeun? Di mana asal anjeun? Tempo panon kula, anjeun bakal apal saha ari diri kula jeung ti mana asal kula. Tobat, ampun, kula sujud ke anjeun, kula moal kumawani deui nyingsieunan anjeun. Ari itu anu ngaleut bangsa naon eta teh? Eta teh jurig jarian, dedemit saguling, bongan tempatna diganggu, maranehna kaluar rek menta wadal. Menta wadah kumaha? Ulah lalawora, ulah ganggu ka manusia. Dampokeun wae ku anjeun, anak buah anjeun bakal nuntut jadi korban. Paeh di jero torobongan dipake tumbal. Ulah kitu Raja Jin, kula moamikeun. Jan kula teu wani ganggu ka anjeun, tapi anjeun moal bisa ngahalangan. Sabab can waktuna anjeun bisa kitu. Kula pamit rek nyampih. Les anu jangkung hideung jeung rombongan dedemit teh leungit. Hate rada tenang teuwas teuing. Tapi omongan jurig tadi jadi pipikiran. Nungguan beurang mani asa lila. Kajadian tadi peuting nyesakeun kareuwas. Inggis ku bisi rempan kusugan. Bisi nya. Satengah genep jemputan datang. Nepi ka imah kasampak bojo keur ngajanteng di buruan. Ningali salaki datang, pamuluna robah jiga anu bunga. Ngabagiakeun ku imut anu kareueut, mani asa pangbagiana sadunya, asa panggih jeung sawarga. Neng, dinten ieu mah ulah masak. Har, ari akang, atuh kalaparan. Kunaon gitu Kang? Urang jalan-jalan ngadon emam ka sasak heubeul. Pan aya rumah makan dinya teh. Ngabang berangkeun. Akang tos kenging kareuwas. Kareuwas naon Kang? Nyaan leres cek neneng. Saguling teh sungil. Yuk urang berangkat.
motorna tos pinuh ku bensin. Ulin paduduaan dina motor, pamajikan nangke pageuh, napasna karasa niopan ceuli. Ieu meureun kahabagjaan teh, anu kieu meureun anu disebut nikmat hirup teh. 2 poe ti harita di terowongan geunyereung, master blasting, tukang ngabitukeun dinamit, maot katinggang batu. Ambulan ngajerit panjang mawalayon ka rumah sakit rek dipisum. Duka kabeneran, duka memang aya patalina jeung ancaman dedemit saguling. Ngendek sabaraha poe pas kajadian tukang dinamit, riweuh deui di terowongan, pormen maot katinggang batu. 2 urang sekaligus, 2 pormen. Teu cukup ku kajadian di tunnel wae. Teu cukup ku kajadian di tunnel wae. Teu cukup ku kajadian di tunnel wae. Geus 4 poe aya 2 urang pormen teu asup gawe. Teu aya beja, teu mere alasan. Atuh riweuh ditatanyakeun, tapi teu aya anu manggihan. Ngendek sapoe ibur cenah aya 2 urang korban kecelakaan di Jalan Soekarno-Hatta. Motor asup kana kolong truk, mayitna aya di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Anu jadi hareugeun teh eta ngaranna sarua jeung ngaran pormen anu keur diteangan. Terus disusud ke rumah sakit, bener bae geuning pormen anu geus sabaraha poe teu asup gawe. Duh, nah ieu teh bener kitu dedemit saguling menta wadal. Wallahu alam bisawab. Saguling Raja Mandala tahun 1883. Pamirsa, rupina dicekapkeun dugi ka dieu. Simkuring nyuhunkeun dihapunten samudaya kalepatan. Oge candak anu saena piceun anu awona. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.